begitu hebat akan daripada padilah rumah tangga. Luar biasa akan daripada khasiat, luar biasa akan daripada anugerah-anugerah, keindahan-keindahan, kemewahan-kemewahan padilah-padilah anu aya dina ruang lingkup rumah tangga. Sehingga tepikeun ka seuk Rasul, lamun jelema ngalaksanakeun pertikahan, lamun jelema ngalaksanakeun sunnahna sarua jeung nyampurnakeun satengah daripada agama. Naon sababna pertikahan tepikeun ka kitu dina fadilahna, naon sababna pertikahan tepikeun ka rongkah kitu, tepi ka aheng kitu, tepikeun ka luar biasa kitu akan daripada fadilahna. Sabab hiji jalma bisa dewasa dengan wasilah pertikahan. Hiji jelema bisa boga banda, bisa boga harta, bisa boga itu, boga ieu eueuh deui di antarana dengan wasilah pertikahan. Hiji jelema bisa boga turunan, anak, incu, buyut jeung sajabana eueuh deui iwa dengan wasilah pertikahan. Umat Rasul makin euyeuh, umat Rasul makin loba, umat Rasul makin ngalayah di ditu di dieu eueuh deui tah anu jadi wasilah nyeuran umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh deui di antarana dengan wasilah pertikahan. Hiji jelema bisa diuji kasabaranna, bisa diuji mentalna, bisa diuji akan daripada keimananna, bisa diuji akan daripada kesabaranna, di antarana eueuh deui dengan wasilah pertikahan. Sabab naon hayang hiji hayang ngabangun rumah tangga anu sakinah, rumah tangga anu indah, rumah tangga anu penuh dengan keharmonisan, rumah tangga anu senantiasa meniru menjiplak akan daripada sebagaimana yang dicontohkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh butuh sabar butuh naon cenah Nabi teh butuh sing tarik, butuh sabar. Ari sabarnya dina hadis diuningakeun. Sabar teh nisful iman, sabar teh setengah daripada keimanan. Sabar teh, sabar hadir, sabar selalu ada, sabar jadi pokok, sabar jadi jadi syarat dina berbagai aspek peribadahan. Dina salat moal wujud lamun tak tanpa sabar, puasa moal wujud tanpa sabar, pertikahan moal arawet kece moal boga anak jeung incu lamun teu sabar. Laras teh masalah badak sahabat ngan emot dina kitab Hayatus Sahabah aya hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji kali waktos aya jalmi ngalangkung pabenak sareng paduka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta jalmi ngadua ka Gusti, ya Allah, Allahumma inni as'aluka as-sabra. Gusti paparinan abdi sifat sabar. Gusti abdi lungsurkeun, jantenkeun supados abdi janten ahli akan daripada sabar. Ku Rasul eta jalmi nu ngadua hayang sabar teh diwagel. Ku Rasul eta jalmi nu ka Allah menta hayang dijadikeun jalma sabar teh dicarek. Ku Rasul eta jalmi nu menta ka Allah ngadua hayang dijadikeun jalmi perkasa sabar teh diwagel. Cek Rasul kieu laqad sa'ata al musibah. Lamun ente ka Gusti, lamun ente ka Allah menta hayang jadi jelema sabar, laqad sa'ata al musibah. Ente sarua jeung menta ka Allah hayang dibere musibah. Ceuk hartos ceuk. Sarojeng kieu Gusti sok abdi lah paparinan abdi sifat sabar. Gusti paparinan abdi saur sehuna sidik di Malang Jawa Timur mahartoskeun sabar tangguh jika Jenderal Sudirman insyaallah demi merebut keutuhan kemerdekaan NKRI anjeunna menuju tedamang repot, menuju TBC, menuju enggak, tapi tetap mampu kuat memimpin akan daripada perang demi merdeka Indonesia. Sabar, tangguh dan jika gitu,
insyaallah sabar. Sabab belum orang minta ke Allah hayang jadi jelema sabar sarua jeung urang hayang dibere musibah. Gusti paparinan abdi teh janten ke abdi teh jalmi sabar. Sareng kieu kayak di mana geus sabar, sok turunkeunlah Gusti musibah. Sok turunkeunlah Gusti ujian. Dek ujian jiga kumaha, dek musibah jiga kumaha. Ku kami mah dileg-leg, ku kami diteureuy. Tah sami sareng kitu. Jadi atuh kumaha adab-adaban dina sabar mah ulah baceo wae ceuk. Adab-adaban dina sabar mah ulah hayeuh wae ka Allah menta sabar. Tapi adab-adaban dina sabar mah kedah dijalani tong seueur nyarios. Tah dina rumah tangga ge hayang nepikeun ka awet, dawuh deui rumah tangga hayang awet mah hiji ubar mah maksakeun jeung nyalehan sakitu. Deui wa kudu sabar. Salaki sabar tina goreng adatna pamajikan. Leres je? Nah, pamajikan sabar tina goreng adatna anu jadi salaki.